Hayu urang diajar kecap Sunda nu unik. Dinten ieu urang bahas aduy. Naon sih artina? Cik, bayangkeun urang keur ngulub sampe, poho diangkat, jadina hipu pisan, kantos gitu. Laras pisan. Hasilna teh jadi lembek, ampir-ampiran ancur. Tah, siga kieu pisan merenya. Tah, hebatna bahasa Sunda, aya kecap khusus pikeun kondisi nu persis siga kieu. Urang tinggal langsung tina kamusnanya. Kecapna teh aduy. Kadengena unik pan. Jadi naon hartina aduy teh? Hartina nyaeta lembek pisan, ampir ancur ku sabab kalilaan. Terus kumaha makena dina kalimah? Ieu contona. Kulub sampe mani aduy. Hartina, eta sampe tem ampir ancur dalila teuing ngalubna. Kahartosnya. Oke, jadi urang ulah sakedap. Kecapna aduy, hartina lembek pisan, biasanya keur kadaharan. Tah, salianti aduy. Terang teu kecap sejen keur ngagambarkeun kadaharan? Cing, tulis di komennya. Hatur nuhun.